Salam Mulki Windy. Ayah Raja Tersumping adalah Windy Mulki Raja Rajwa Muhammad Akmal Tersarumping. Ya. Iya, Rida Cahyani Oge Tersumping Salma Cok kalalebat cu kalalebat cu. Iya, aya deui Indi Tersumping deui Tersararumping mulai sararumping. Insya Allah malam meeting lah 10 menitan pangitan kayak ngadugikeun gambaran kompetisi dasar di semester genap nanging panginten engke nu nembe lebat diuningakeun nalika meeting engke kamerana dibukanya di onkeun kamerana di onkeun bios mikrofonna mah di offkeun wae engke aya waktosna mikrofonna dihurungkeun deui bila aya nu bade naros gitu. Saldinia terus bergabung oge ya di absen heula ku Bapak terus aya Dela terus aya Desta Fani Indi Mulki Nabila Razwa Rida Cahyani Saldinia Salma sareng Windy eta anu nembe anu tos lebat kana ruangan ieu ya supados teu nyongkolong kana waktos sabari ngantosan nu sanesna mangga ayeuna tiasa dibuka kamerana dihurungkeun kamerana mangga sadayana tiasa dibuka kamerana ta eta dela tos ngawitan nu sanesna mangga diantos istri ngangge kerudungnya wios istri unggul ngangge kerudung mah nya pamaget mah wios teu kedahnya Rajwa atos nu sanesna mangga dibararuka kamerana wios Microsoft mikrofon mah wios di pareuman wae Rajwa atos Dela atos mangga Windy Mulki da Bapak Nabila kablokir wae kamerana nah kumaha atuh kumaha kablokir wae kamerana Nabila kablokir wae kamera nah atuh kamerana diblokir wae mangga nu sanesna dibuka wae kamerana ya Windy atos dibuka oke share Saldinia oge atos dibuka nah sip lah oke iya tong di parareman deui Nabila Dela tong di parareman deui di onkeun iya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadayana dipenakeun di semester genapnya
kanggo kelas 12 sigana mudah-mudahan semester genap itu minangka nama semester pamungkas di SMA Bina Muda Cicalengka. Tapi bisa jadi di antawis hidup saparantosna di SMA yang neraskeun ke perguruan tinggi negeri, yang neraskeun ke polisi, tentara, usahawan, ke perguruan tinggi swasta, nu didamel serang sagala rupina, nu bade ka mana wae oge, nu penting mah kudu doakeun sing sukses, sing junun, sing aya dina pantayangan Allah gitu kan nya cita-cita hidup sadayana dijabah ku Allah. Amin. Amin ya Anu Allah. salajengna panginten urang sadayana masih keneh PJJ nya luyu sareng instruksi ti kementerian lajeng diteruskan ke gubernur oge diteruskan ke bupati ari kahoyong mah memang TTM nya nanging dalah dikumaha deui geuningan kondisi masih kene aya sasalad corona tuh urang ngadoakeun mudah-mudahan sasalad corona enggal teu aya di alam dunia. Anu salajengna urang ngiring sungkawa oge kanu ngiring kanu kalersan dina dangat ayeuna oge kamari-kamari kenging musibah banjir longsor sareng segala rupina muga sing dipasihan katawakalan sing dipasihan kasabaran keikhlasan gitu kan nya atuh kitu hidup anu kaleresan dangat ayeuna teka tumiba bencana musibah longsor sareng segala rupina mangga bilih bade donasi tiasa ngalangkungan sababaraha ling donasi gitu kan nya ka mana wae ge nu penting dugi ka pengungsian gitu eta pangitan anu salajengna. Iya, oke, sip. Seperti kalau karena waktu semua orang kawitannya dina danget ayeuna perkawis kompetensi dasar naon wae nu bakal kasangharepan ku urang di semester genap. Oke. Sadayana di kelas 12 teh aya tilu kompetensi dasar gitu. Total kompetensi dasar di kelas 12 aya genep semester ganjil tilu KD, semester genap tilu KD gitu kan ya. Urang lajengkeun wae kana kade nu hiji di semester genap aya nu disebut resensi. Nya resensi. Naon ari kade resensi teh ari resensi nu ngaranna ngaresensi teh ngajen atanapi menilai lamun dina bahasa Indonesia nama itu kan ya. Salah sahiji syaratna nalika hidup di pasien pedaran perkawis resensi urang kudu geus maca hiji karya nu diresensi itu bisa karya sastra, bisa karya seni gitu kan ya. Naon wae tiasa diresensi, tiasa buku, tiasa novel, tiasa carpon, tiasa dongeng, tiasa seni pertunjukan, drama, musik, pagelaran, tiasa diresensi ku hidup. Sabab dina nas-nas nama anu namina ngaresensi teh ngajen atapi nilai hiji karya gitu ta. Ini kemingon payun insyaallah hidup di pasian materi perkawis resensi. Naon ari wangenan atanapi pengertian resensi anu salajeng hal-hal naon wae nu kedah diperhatikeun lamun urang ngadamel resensi itu kan nya teras struktur resensi sapertos kumaha engke urang pedar sasarengan nalika di pasian materi perkawis resensi. Nah, dina resensi oge aya materi kritik sastra itu kan nya esensina resensi sareng kritik sastra ampir rek sarua ngan bedana ari kritik sastra mah ngaresensi na ngajena lengkung jero deui gitu kan nya leuwih teleb deui ngaresensi dengan kritik nate. Jadi nalika materi kritik sastra hidup wajib tos maca salah siji karya sastra gitu kan nya. Hidup biasana kedah tos maca novel, kedah tos maca carpon, urang rek ngeritik naon atuh, urang rek ngeritik sastra naon lamun urang samemeh can kungsi maca karya sastra gitu. Jadi ari resensi mah ruang lingkupna loba gitu kan ya. Tiasa pertunjukan, tiasa sastra, tak ari kritik sastra mah urang watesanan, urang batasan ke urang nu dikritik ke urang teh nyata perkawis sastra gitu. Tah eta proses pembelajaran kompetensi dasar resensi. Dina resensi aya kritik sastra gitu. Tangke tujuan pembelajaran kahiji hidup apal wangenan resensi sarang kritik nu salajengna hidup maca karya sastra oge endingna hidup ngadamel resensi sarang kritik sastra gitu. Anu kadua kompetensi dasar nate drama sigana kompetensi dasar drama lain hal anu birek deui lain hal anu aheng deui lain hal anu aneh deui bisa jadi di kelas 7, 8, 9, 10, 11 hidup kantos di pasien pedaran perkawis drama. Secara teoritis drama boh dina bahasa Sunda boh dina bahasa Indonesia pon gitu deh dina bahasa Inggris
salarosna mah sami wae. Nu ngabentenkeun teh konteks basana hungkul. Tapi ku jalaran kompetensi dasarna kedah didugikeun, ge hidup bakal diwanohkeun. Naon ari wangenan drama atanapi pengertian drama, kayak judul naskah drama, contoh naskah drama, lajeng pangarang naskah drama gitu kan ya. Nah, salianti drama, kayak hidup oge bakal diwanohkeun sareng nu namina gending karesmen gitu. Naon cenapa ka gending karesmen teh? Nah, kanggo gambaran hidup awal mah nu namina gending karesmen teh pertunjukan drama nanging dialogna teh ditembangkeun atanapi dikawihkeun gitu. Jadi dialogna teh nyanyi gitu. Jadi siga drama musikal. Kan ari drama musikal mah aya dialog anu memang teu dinyanyikeun, ari gending karesmen mah total at least di awal nepi ka akhir dialogna sadayana ditembangkeun atanapi dikawihkeun. Eta perkawis drama. Lajeng dina drama aya materi kabasaan. Materi kabasaan teh aya kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Naskah drama raket patalina jeung kalimah langsung atanapi kalimah teu langsung gitu. Oke, dina kalimah langsung atanapi kalimah teu langsung, hidup bakal diwanohkeun nu pasti mah contoh kalimah langsung jeung teu langsung. Anu salajengna engke hidup bakal diwanohkeun oge kumaha cara ngalarapkeun kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Ciri kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Naon nu ngabedakeun antawis kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Utami nama kehidup kedah tiasa ngadamel kalimah langsung atanapi kalimah teu langsung. Oge kedah tiasa ngarobih tina kalimat teu langsung jadi kalimat langsung. Kitu tah kompetensi dasar nu kadua. Lajeng kompetensi dasar nu katilu nyaeta artikel. Naon ari artikel? Secara teoritis hidup di pelajaran nu sanesge sigana kantos dipasihan materi perkawis artikel boh dina bahasa Indonesia boh dina bahasa Inggris. Saminya artikel tetulisannya karya esai anu dimuat dina media massa gitu. Kanggo referensi hidup mah hidup ngadamal tulisan, ngadamal karangan, karangan teh eusina teh bebas bade ngeunaan budaya, sastra sareng sagala rupina. Teras artikel eta teh ku hidup teh dikintun ka media contohna lajeng dimuat eta teh lebat kana artikel. Jadi tulisan atau esai nu dimuat dina media massa gitu. Eta artikel teh. Oke. Anu salajengna dina artikel aya materi kebahasaan perkawis wangun alinea tanapi paragraf. Nah, bet kedah didugikeun. Margi pamihidep ngadamel artikel rakat patalina sareng paragraf. Aya kecap, aya kalimat, aya paragraf. Kumaha carana ngawangun kecap, kumaha carana ngawangun kalimat, kumaha carana ngawangun paragraf atanapi alinea. Gitu. Jadi diwangsulan deui. Tilu kompetensi dasar nu bakal dipayunan ku hidup di semester genep teh nu kahiji resensi. Dina resensi aya oge materi kritik sastra. Lajeng nu kadua aya drama. Dina drama aya kalimah langsung jeung teu langsung. Lajeng nu katilu aya artikel. Dina artikel aya wangun alinea atanapi paragraf gitu. Mangga materina tiasa diapalkeun. Tiasa oge dipoto, tiasa oge diserat bebas kumaha hidup gunakeun media nu penting. Hidup gaduh gambaran materi di semester genap gitu ta. Semoga bila ya patarosan disaderek sadayana diantos pisan gitu. Oke. Dina kamera Bapak ya. Mangga bila ya patarosan nu sanesna diantos. Bapak pada naros. Mangga Dela. Sama berarti Aha. menen tugas tulisnya bapaknya tugas praktek gitu. Iya, sip saya pisan patarosan anaknya. Kompetensi dasar drama diluyukeun sareng kondisi pandemi COVID-19. Nu pasti lamun dina proses normal tatap muka berarti bakal aya pertunjukan drama. Nanging urang kondisikeun sareng kondisi COVID-19. Wangun drama teh aya nu disebat monolog bageurnya. Wangun drama teh anu disebat monolog. Ari monolog teh bermain peran, nanging nyalira
gitu. Jadi pilihanna engke teh hidup ngadamel naskah drama, naskah monolog dan dramanya, terus hidup bermain peran nyalira di bumi nya kayak di kamera kurai, kuraka, ku mama, tanapi ku bapak gitu kan ya. Kan jarang-jarang ente di videonya kurai, kuraka, ku mama, sareng ku bapak gitu kan ya. Aya nama jangan raketkeun tali silaturahmi anu pados langkung leukeut deui gitu sareng keluarga itu kan ya. Mah abdi bade monolog ku mama di kamera katanya di video itu kan ya. Gitu tah. Gitu deh lah. Siap Oke, tah. mangga sami-sami mangga eta Nabilah nuju nyarios mangga patarosan naon? Oh iya, Bapak kami tugas siga kamari, jadi di wios di Word. Wios bager. Mohon kanggo perkawis pancen Bapak moal ngaririweuh hidupnya moal teu kedah diketik wae pami misalkan hidup teu aya komputer, teu aya printer, teu aya kumaha gitu kan nya tiasa ditulis tangan mangga nya dina kertas kintunkeun we gambarna. Tiasa oge diketik mangga di iya we dipermudah gitu dipermudah si tugasna teh. Nu penting hidup ngempalkeun gitu ulah media aya ulah aya fasilitas aya ngerjakeun henteu gitu. Nah eta Sarang Bapak ya kami tugas video pan misalnya monolog, tasok sesa ngirimkeun teh di Google Classroom teh. mohon sukses ngintun kena di Google Classroom teh engke mah teknis nanya tiasa diguna Google Classroom pami sesah wae usaha heula nya memisah parantos usaha sesah biasa dijaprikeun mangga atanapi filena ku saurang kasakolakeun mangga supaya tidak berkerumun lah gitu atanapi dijaprikeun ka Bapak ge teu sawios lah gitu ke Bapak dinilai mung kade pami ngajaprikeun ka Bapak ujung-ujung ngajapri video wes seueur kitu ari ieu teh saha pan nu ngajapri teh sanes sida pungkul seueur misalkan contohna aya 5an aya 6an tapi teu aya namian sok pan bingung Bapak nganileuna sapertos kumaha daripada hidup frugal kita kan nilai data aya namian ku Bapak di ieu deui di chat deui ieu namina saha cek li siji gitu kan nah gitu namiannya engkenya namian oke mangga nu sanesna aya deui teu aya halo 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 Ente Pak Abi mah. oke aya patrosan itu nu sanesna mangga diantos alhamdulillah rempegnya kelas 12 itu kan nya sekali deh sejang emutan panginten ayeuna nama nu kedah di emutan teh kumargi kelas 12 wayahna nuju bejana sibuk Mulkis Salahuddin Al Ayyubi iya di sidang emutan deui panginten kaleresan nuju bejana sibuk kelas 12 mah salianti belajar daring oge kedah di emutannya angke teh hidup teh kedah bakal mayunan SNPTN SBMPTN panginten ulah hilap ulah dugi ka kantun informasi patali sareng hal eta hariwangnya mau bilih ternyata orang gaduh cita-cita tapi orang ka kantun informasi sok eta taros kita ka guru BK na sa guru BK na koordinasi sareng guru BK na taros tiasa via daring tiasa via chat oge gitu nya pamit aya patarosan deui hatur nuhun karena kasumpingan para siswa kelas 12 S sadayana mudah-mudahan ku kasumpingan hidup hiji janten nambihan ilmu pangaweruh hidup panginten dina Amin. mayuna semester genap di pasian kalancaran saparantos hidup Amin. keluar di SMA hidup di ijabah cita-cita anaknya Amin. sakitu kami Amin. hatur hapunten tina samudaya Ya. kelepatan bobo sapanon jarang sapakan mugia jemar pangapunten cagah tutup lawang si gotaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Pak, kenapa?
Iya, atas aya Ike Nurhalizah. Hmm, hmm. Sok di atasannya 10 menitnya 7 menitan deui lah. Nembe tiluan ulah kalaluar nu tiluan ieu nya. Pados ieu pados rempeg. Aya Yeni Mulyani tersumping dah. Kayak pamit saya 15 tapi 10 orang lah. Orang kawitan. Iya Lucky, Habdan Hakim. Nah, Lucky. Oke, sip. Engke diuningakeunnya ka sadayana, engke nalika proses meeting kamerana di on keun nya. Eta kamerana di on keun, engke mikrofonna dinonaktifkeun nya. Pados iyalah khidmat. Iya, iya kayak presentasikan sekarang. Terus ketinggal baru dah kalau terus ketinggal iya materina. Ketinggal Pak. Oke, sip lahnya. Sepados teu nyangkolong kana waktosnya, hawatos bilih hidup anu tos lebat kuatana dadasnya. Kuatana dadasnya siga asep balon. Engke orang kawitan wae nya, engke nu sanesna tiasa ningal lah, tiasa ningal ieu tiasa ningal kahidap anu tos ngiringan meeting. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kala ya alhamdulillah kalian takdir ti mantena ti Allah Subhanahu wa taala urang tiasa di penakeun di sareng semester genapnya anu kaleresan masih kene PJJ masih kene pembelajaran jarak jauh leuwih sareng SK leuwih sareng instruksi ti Bapak Gubernur kebijakan dinas pendidikan oge urang masih kene PJJ gitu kan atuh urang ngadoa we nya kalau Subhanahu wa taala mugia sasalad corona enggal teu aya enggal rengse enggal teu aya di kieuna gitu kan nya urang tiasa normal deui urang tiasa tatap muka deui datang tos sadayana oge sono pangintennya karena proses pembelajaran tatap muka teh sami ya sanes hidup pungkul bapak oge sami sami sono pisan hoyong tatap muka sareng hidup gitu nya nanging dalah di kumadi dan kondisina sapertos kieu urang teu tiasa maksakeun panginten kondisina sapertos kieu nu kedah diemutan ku bapak kanggo hidup teh semangat diajarna kedah langkung di semangat kendainya kedah langkung dipaheutkeun deui gitu kedah langkung ditinggikan kembali kita semangat belajar nah gitu tah eta penginten nu kedah didugikeun nah anapun kanggo semester genap ieu bina muda masih ngagunakeun media classroom gitu kan ya kanggo hidup anu ternyata bermasalah sareng daring bermasalah sareng HP insya Allah sakola ge nyayogikeun modul kanggo hidup jadi pemhidup teu tiasa ngiringan daring kantun sumping ka sakola kantun nyanak modulna ka bagian akademik gitunya jadi insya Allah difasilitasi ku sakola ya sebenarnya kalau kada waktu surang kawitan wae nya nu kahiji di kelas kelas 11 nya halo Nuhun. mohon 11 i nya iya di 11 i di kelas 11 i aya opat kompetensi dasar di semester genap aya opat KD nu bakal dipayunan ku hidup gitu kan ya nah urang pada hiji-hijinya kompetensi dasar nu kahiji urang sami-sami medar perkawis panumbu caturnya panumbu catur tapi lamun dina bahasa Indonesia nama Indonesia nya bahasa Indonesia nama panumbu catur teh moderator lah gitu kan ya jalma nu pancena teh ngatur lumangsungna proses sawala tapi diskusi selain ti diskusi panumpu catur tiasa oge diaplikasikeun dina rapat gitu kan ya pokoknya nu patali sareng rapat insyaallah bakal aya panumpu catur nu patali sareng sawala tanapi diskusi biasana rakat patalina sareng panumpu catur jadi ngatur lumangsungna proses sawala ti mimiti awal dugi ka akhir gitu panumpu catur teh salah sawios pancena nah dina panumpu catur
aya nu aya materi oge nya dina panumpu catur teh aya materi kabahasaana teh kecap barang jeung kecap sifat kanggo contohna kecap barang hal-hal anu patalina sareng barang siga kursi meja itu kan nya sifat sifatan mah pasifatan mah pika keuleun pika resepeun gitu kan nya eta patali jeung sifat kecap sifat gitu kan nya eta jadi nu kahiji teh medar perkabis panumbu catur nu kadua na aya materi carita pondok carpon gitu kan nya Ari carita pondok teh carita nu tangtos pondok gitu kan nya lamun dina bahasa Indonesia nama cerpen lamun dina bahasa Inggrisna short story gitu kan nya sami wae sih secara teoritis mah mung nu ngabentenkeun teh nyata perkawis bahasa nah hungkul ari teorina mah sami. Nah, salianti carita pondok dina carita pondok teh aya oge materi kabahasaan nyata perkawis kalimah aktif jeung kalimah pasif gitu tah aya kalimat aktif jeung kalimat pasif. Nah, eta nomor kedua. Nomor katiluna materina perkawis biografinya. Ari nu ngaranna biografi teh karangan riwayat hirup hiji jalma nu ditulis ku urang gitu kan nya. Tapi biasana jalmana teh ilaharna jalma nu dianggap inohong ya, tapi lain jalma jore-jore, lain jalma sembarangan gitu kan nya. Biasanya damel biografi salah sabios contohna Ayo Oto Iskandar Dinata ku urang didamel biografi. Nah, riwayat hirupna didamel ku urang. Aya biografi, aya autobiografi gitu. Lamun biografi mah riwayat hirup hiji jalma ditulis ku urang, ari autobiografi mah justru riwayat hirup urang sorangan ditulis ku urang. Siga sipi lah kurikulum vitae atanapi daftar riwayat hirup itunya lamun dina bahasa ilahar mah eta autobiografi. Anu salajengna dina biografi aya perkawis kalimah wawaran atanapi secara teoritis mah disebutna kalimat deklaratif gitu kan nya. Wawaran ngawawaran bewara gitu kan nya ring wawaran biasana ilaharna urang sering pisan ngadangu pami di masjid pami anu ngantunkeun biasana sok diwawarkeun eta kalebat kana kalimah wawarannya kalimat kana kalimah deklaratif gitu. Lajeng nomor kaopatna aya wawacan. Ari wawacan teh ya carita-carita nyaman bareta nu aya patalina sareng kerajaan-kerajaan Sunda pokona mah patalina sareng raja-raja Sunda ditulis kana hiji carita ngajanggelek jadi wawacan begitu disebutna wawacan. Ari wawacan teh bacaan zaman bareto itu cerita zaman bareto tapi ditulis dibukukeun eta jadi wawacan itu. Nah dina wawacan ke orang pedar sami-sami proses naon sih ari wawacan teh naon ari wangenan wawacan lajeng aya judul-judul wawacan pangarang wawacan gitu kan ya proses sumberna wawacan di tatar Sunda sapertos kumaha gitu kan ya ya orang pedar sasarangan. Lajeng anu nomor kaopatna aya nu disebut rarangken tengah nomor kaopat. Dina wawacan aya materi kabahasaan rarangken tengahnya atanapi infix gitu kan ya contoh kecapna anu contoh contoh rarangken tengah kecap dasarna gelis make rarangken tengah jadi gumelis kok kecap dasarna gelis make rarangken tengah jadi garumelis jadi rarangken tengah teh suku kata lah rarangken tengah teh rarangken anu pernahna di tengah-tengah kecap dasar tapi disebut infix. Nah, jadi di wangsulan deui nya di kelas 11 aya 4 KD nya nu kahiji aya panumbu catur, nu kadua aya carita pondok, nu katilu aya biografi, nu kaopat aya wawacan. Anapun materi kebahasaana aya kecap barang jeung kecap sifat, aya kalimat aktif jeung pasif, aya kalimat wawaran jeung deklaratif, oge aya rarangken tengah atanapi infix. Tah, eta minangka kompetensi dasar nu bakal kapayunan ku hidup di semester genap gitu. Oke, sip. Cuma nggak nu bilih di antawis hidup aya nu bade naros patali sareng kompetensi dasar nu didugikeun mangga dihaturanannya kantu dihurungkeun we clip on mangga mikrofon mangga dihurungkeun. Eta mangga Sony bade naros Sony Muhammad Huzaini. Terus jika Sony atuh di kamerana diharurungkeun ulah nepi ka nyara rumput hawatos engke teh nya paminyara rumput gitu teh hawatos bilih hidup ternyata diharudung masih kena diharudung ku sarung masih kena diharudung ku anu gitu kan nya hariwang aya nu carmani jeung segala rupana wayah kiwari gitu kan nya bisinya ieu mah gitu kan ternyata di antara hidup ternyata isma ketika dibuka ieu rambutna mohek bilih hawatos gitu nya hawatos pisan.
Acan aribak meureun pan nu sanes mah. Jika Banyak di Mohek. namanya bisi ieu mah da sanu apa. Uki ganteng Uki. Tuh atuh Pak ya Allah banyak. Pilih moek Pina itu kan. Ini gerak Wih, oh, is masif mantap. Kan baiknya di luar. Misalkan kalau huruf pakai seragam, kenapa di kokolor terbaik non penting Itu Abi Pak di kokolor ancingan Pak. panjang lebih mah. lancingan panjang. Pak di kokolor Pak. Tuh tinggali si Sony. Kalau huruf we meyakinkan kenapa rek futsal. Isma saminya gitu. Ah, iya Amanda tuh Amanda di eta DP-na gentos di kerudung. Amanda Putri Nopianti tuh. Amanda Manopo. Amanda Manopo. Ah, iya curiga si Mas Al. Di kerudung, Pak, di kerudung. Ya, alhamdulillah di kerudungnya. Di kerudung banyak. Hariwang mesti diharurungkeun kamera teh bisa nu marake mau kena gitu sih ka kamari bapaknya. Bapak teh abis cenah biasa nggak mau kena aja. Sekalian mah pakai sajadah atuh. Samarukna rek praktek salat jenazah meureun itu. Pak, iya Pak, anu pertanyaan di nu teksna nah apa di abi mah Pak bahasa Inggris? Bahasa Inggris banyak. Ya Allah Gustin Agung Bener, aneh. Pak. Eta dina pengaturanna bahasa Sunda tah panumbu catur, carpon, biografi, wawacan. Henteu Pak, ieu non anu pan aya nu di nu teks teh sok aya nu naros ieu teh. Tuh ieu mah non Pak, aya bahasa Inggrisan. Aya bahasa Inggrisan akan bahaya tuh itu gitu guys. Ya, Eta pencet Sony titik tilu terus paruman nonaktifkan tekna. Tah nu ieu tah contohna tah. Titik tilu nu gigir belah tengah geuningan. Nu belah katuhu. Terus nu mana? Nonaktifkan teksna nonaktifkan. Kan aya aktif aya atos pantos. Aya aktifkan teh aya nonaktifkan. Kan bae son diajar bahasa Inggris papeureheun nya. Iya, iya Elita, Paradila, Cita, Muhammad Ramdan, Diki, Bararukanya, Bararuka bisi pas ketika dibuka itu market topeng Bararuka iya nak. Diki mah nembe gugah soalnya Pak. Oh Diki namanya gugah, aduh Diki curiga kan dicai emang keur modal. Iya gitunya perkawis materi-materi nu bakal kasangakeun di semester genap atau mudah-mudahan hidup di pasien kalancaran di proses diajar nanya naon dicita-citakan ku hidup dijabah ku Allah gitu tanya ngadoa mah kudu loba ngadoanya kudu loba ngadoa ulah loba ngarasula itu. Oke, eta Isma tongorong Isma ente curugna geuleuh. Bapak mah aya wae. Amanda Manopo tuh mana Amanda Manopo longit deui. Tah, ya deh Amanda Manopo. Iya, Pak, iya. Sip lah. Ya, aya patarosan tah ya? Aya patarosan itu aya? Saya. Ya, pamit aya patarosan deui nya ngaturkeun nuhun ka hidup sadaya nu parantos sumping dina meeting ieu tos ngiringan meeting. Ke wartosan atar pisah dina grup kanu teu tiasa ngiringan meeting lajeng naroskeun materi naon di semester genap kantun di wartosan we ku hidupnya materina anu tadi teh. Sakitu nu kapihatur hapunten tina samudaya kalepatan bobo sapanon cara sapakan mugia jemar pangapunten nabilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bipa hadirkeun Pak. Hadirkan eta sian link dina daftar GC na sian. Cari ngeklik eta mah. Ieu mah Pak sok wawartos ka Bapak Abi, kamari ge Abi ngiringan meet anu karar itu di wartoskeun hantu nyawa dicarekan berapa? Nya ku Bapak diayakeun. Curhat. Ai curhat nah, sok bener miluan. Ai dijakeun Asep teh kubunanin untuk hadir. Hadir ke Bapak ke saksina Bapak aya ente miluan pokona mah. Saksina. Para dibere jajan. Dibere jajan. Bae teh dibere jajan bisa dibere duit. Sian. Arusian daftar hadir nanya Arusian. Ya, Pak. Aya di Pak. Aya Aya Pak, pamit acan aya pamit acan aya dina kolom komentar we atulah.
Nyapa Ya, di Hadir gitu komentar, we. katanya. komentar Tak gitu ya. hadir. Kolom komentar hadir. Buka luar, Pak. Gitu dah. Assalamualaikum. Sok, salam soknya sing cara rehatnya. Min, di kantun Pak. Amin. Yo, mari mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sip lah nya. Kalau dari rapat Hintan bergabung, oke. Bager, ku bapak didoakeun nya mugia dina dangat ayeuna di semester genap ieu utamina mah panginten urang teh dipasehat ditebihkeun tina corona gitu kan nya. Ulah hilap 3M panginten mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer gitu kan nya memakai masker lajeng menjaga jarak. Ulah ka mana deui nya margi ka hiji urang masih kena di nararaga corona nu kaduana enakan seueur kena gitu kan nya. Keur seueur musibah urang doakeun nu kenging musibah panginten dipasiehan keikhlasan urang katabahan. Kanggo hidup untuk yang musibah panginten bilih bade donasi mangga wae panginten biasa disumpingan ka berbagai sumber anu memang ngaluarkeun donasi gitu ta. Nah, ieu minangka kompetensi dasar dina danget ayeuna nya kelas 11. Kelas 11. 11. Iya, oke. Hiji dina kompetensi dasar nuka hiji urang bakal dipenakeun sareng materi perkawis panumbu catur gitu nya nu namina panumbu catur pami dina bahasa Indonesia mah salaku moderator gitu kan nya. Oke, panumbu catur teh sami sareng moderator. Naon ari pancena panumbu catur ternyata ngatur lumangsungna sawala tanapi rapat di awal dugi ke akhir. Jadi dina kompetensi dasar nu kahiji hidup bakal diwanohkeun naon ari wangenan panumbu catur, lajeng hal-hal naon wae nu kudu diperhatikan lamun urang jadi panumbu catur gitu kan nya prak-prakan urang jadi panumbu catur ke urang sami-sami sasarengan nya. Nah, anu salajengna dina materi panumbu catur aya oge kecap barang jeung kecap sifat gitu kan nya. Peryogi kauninga nu namina kecap barang teh kecap-kecap anu aya patalina sareng barang sapertos laptop, komputer, HP gitu kan nya. Nah, anu sifat sifatan mah patali sareng sifat gitu kan nya nu pikarespeun, pikasebeleun gitu kan nya. Sareng ngarea-rea deui. Engke urang langkung ayusna mah langkung talebna mah engke urang sami-sami diskusi sami-sami sasarangan diajar dina kompetensi dasar nu kahiji gitu Mivan Payun insyaallah. Nah, anu kadua kompetensi dasarnya nyata perkawis carpon atau carita pondok. Lamun dina bahasa Indonesia nama cerpennya, lamun dina bahasa Inggrisna short story gitu ta. Nah, carpon bisa jadi di mata pelajaran nusanes hidup terus dipasihan materi itu kan ya sami wae sih bade dina bahasa Inggris, bade dina bahasa Indonesia, bade dina bahasa Arab, bami teh ama aya bami dina bahasa Sunda sami wae. Mun ngabenten teh konteks bahasa nahungkul secara teoritis mah ampirek sami gitu kan ya. Oke, hidup bakal diwanohkeun naon ari carpon gitu kan ya judul-judul carpon, pangaran carpon, unsur-unsur intrinsik nu aya dina carpon, insyaallah bakal diwanohkeun oge gitu ta. Eta perkawis carpon. Nah, di materi carpon aya oge materi kebahasaan nyata perkawis kalimah aktif jeung kalimah pasif. Naon ari kalimah aktif, naon ari kalimah pasif? Kumaha merenahkeun, kumaha metakeun, kumaha ngalarapkeun kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kayak orang sami-sami pedar sasarengan. Eta nu kadua. Lajeng anu katiluna aya biografinya. Lamun aya biografi berarti bakal aya autobiografi gitu. Biografi lain hal nu aing deui sigana bisa jadi hidup kantos di pasien padaran perkawis biografi dina mapal nu sanes gitu ta. Biografi teh riwayat hirup hiji jalma nya anu ditulis ku urang. Tapi biasana nu didamel biografi mah sanes jalma jore-jore atanapi sanes jalma sembarangan. Biasana mah inohong gitu kan nya didamel we ku urang biografina. Contona Otto Iskandar ku urang didamel biografina. Atanapi salah sahiji jalma ngadamel biografi Otto Iskandar Dinata. Tetapi almarhum Kang Ibing didamel biografina tiasa gitu kan ya Darso, almarhum Asep Sunandar Sunaria anu tos anu masih kan hiju menang di alam dunia ge tiasa lamun dianggap boga pangaruh pikeun sabudeureunana kitu tah. Tah, lamun biografi, amun autobiografi mah riwayat hirup urang ditulisna ku urang deh. Rek sami sareng riwayat hirup hiji jalma nya atanapi riwayat hirup sorangan autobiografi mah lamun bahasa kerenna mah kurikulum vitae nya daftar riwayat hirup. Lajeng dina biografi aya oge nu disebut
kalimah wawaran jeung atanapi kalimah deklaratif gitu tah. Kalimah wawaran salah sawias contona lamun aya nu ngantunkeun biasana sok dibewarakeun diwawarkeun di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun biasana sapertos kitu nya eta lebat kana kalimah wawaran atanapi deklaratif gitu tah. Nah, eta biografi sareng autobiografi. Anu salajengna kompetensi dasar nu kaopat nu pamungkas nyata perkawis wawacan. Ari wawacan teh naon? Ari wawacan teh asal kecapna tina bacaan wawacan teh nya bacaan nu kumaha cenapa? Jadi carita-carita zaman bareto, carita-carita nu ide tatar Sunda dinamel hiji bacaan. Ngajang gelek jadi wawacan. Biasana nu ngaranna wawacan mah kajadian boh nyata boh nu teu nyata anu aya patalina jeung Sunda didamel jantan wawacan gitunya salah sawiosna wawacan sulanjana wawacan lutung kasarung gitu kan nya salah sawios contohna gitu tah wawacan Panji Bulung oge aya sareng nu sanes-sanes deui tah dina wawacan kehidup bakal dipaparin materi hiji naon ari wangunan wawacannya terus judul-judul wawacan pangarang wawacan ke bakal didamel ku hidup sadayana tapi bakal dipingawan ku hidup sadayana lajeng dina materi wawacan teh aya kabasaan ya tara rangkean tengah atanapi infik salah sawios contona sapertos ieu kecap dasarna geulis dipasihan we rangkean tengah gitu jadi gumelis gitu kan nya rangkean dasarna kasep dipasihan we rangkean tengah ar jadi karasep gitu rangkean tengah teh ar al in gitunya ar al in nu pernah teh aya di tengah kecap gitu tah jadi di wangsulan di barudak nu kahiji aya panumbu catur dina panumbu catur aya kecap barang jeung sifat lajeng aya carita ponok kabahasana aya kalimah aktif jeung pasif lajeng aya biografi autobiografi kabahasana aya kalimah wawaran tapi deklaratif lajeng aya wawacan fix tah eta 4 KD minangka KD nu bakal kasampeur di semester genap gitu tah bade dicatat heula mah ku Bapak ditampilkeun deui bade dicatat heula mangga bade moal atarapi dipoto gitu sawiosnya ku Bapak ditampilkeun nya nah ditampilkeun tah ieu materina bager sumangga nah, atas rengse sok mangga mikrofonna tiasa dihurungkeun deui nah suara kongkorongok atas rengse di seratna Atas Pak. iya sip nah, oke semoga pamitos rengse di serat bilih aya patarosan di hidup sadayana sok tong isin-isin mangga aya patarosan teh ya mangga halo nyararios wios sok enak mah dikengingkeun nyarios sok wios tong jarang bae wios sok kaci nyarios iya oke rupina panginten tos aya patarosan deui cekap cekap aya patarosan deui halo halo sok kan tuh siga tara runduh ya ge keur baja nangana ieu nya ngana obo biasana hidup lalajo TV pake enak kudu diajarnya atuh ya lo wayah nanya wayahna da akur lamun tunuh akur lamun bosan akur gitu tapi dalah di kumaha di urang teh butuh pisan gitu tah
Iya, tuh rupi nama panginten 11 mah bala lager, bala linter, tos ngaratos, daya patarosan deui. Salajengna panginten ngahaturkeun nuhun ka hidup sadayana nu parantos sumping. Hoyongna malami nanging bapa ge hawatosnya bilih kuota hidupna dadas sareng kuota bapa ge dadas siga lagu Asep Balon nya. Mantap moal lami-lami teuing. Hmm. Iya, ngaturkeun nuhun ka hidup sadayana nu parantos sumping dina danget ayeuna, anu parantos geuring sumping dina danget ayeuna. Ku bapa didoakeun kahiji cita-citana hidup diijabah ku Allah, hidup sing dipasihan kesehatan gitu kan nya. Ulah hilap 3M nya. Lajeng ulah ka mana margi salian corona teh urang teh sing horeng aya bencana alam. Anu bade ngadonasi ka bencana alam mangga sumpingan wae, atanapi biasa transfer wae. Atuh salajengna ulah hilap semangat dijarna di semester genap. Sakitu anu kapihatur hapunten tina samudaya kelepatan bobo sapanon carang sapakan mugia jembar pangapunten cagah tutup lawang si gotaka billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sakitu anu kapihatur hik kana meeting di derajat ayeuna mungkin betul teh santiasa lebet kana meeting insyaallah
mana we waktosna sareng parang di-share oge dina YouTube channel Api Hendi Official. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, Elsa tas sumping, wilujeng sumping Elsa. Ya, sip. Oke, sip. Lah sok di nusanesna sok di antosan 5 menit deui nya. Urang medar materi perkawis bahasa Sunda di semester genap. Nah, gitu. Ya, sip. Mana? Engke nalika tos lebat kana meet nya diarang ge nya seragamna kamera di on-keun. Kamerana di on-keun nya. Iya, Pak. Farhan Muhammad atas gabung. Janten Mesipa, Nurul, Elsa, Linda, Farhan Muhammad Ramadan. So, kadaria. Pesertana namanya aya genepan. Pilih kelir acak corak mangga. Pilih kelir acak corak tangan pendek 5.000, tangan panjang mualing. Iya, yuk. Bapak. Kulan. Nah, ayaan Han. Nah, Linda keluar wae. Linda mah keluar kalabat wae siga ngorongnya. Ini Bapak sinyal katanya. Oh, sinyal. Dirinya teh sinyal salat 2 rakaat, salat sunat nyungkeun sinyal geura. Kumaha kabar Pak? Damang Pak. Alhamdulillah Farhan, sehat wae Farhan. Alhamdulillah Pak. Han teu ka mamanahan, ulah ka mamananya. Hiji masih kena aya koromodnya nu kaduana loba. Nu kaduana hariwang loba bencanahan nya, Cimanggung oge nya. Farhan Bumi teh di mana Farhan teh? Cangkuang Pak. Oh di Cangkuang, kamari Cangkuang aman? Nya tataraeun we ka dieu lebat seumur-umur gitu. Takaraeun ayanya biasa namanya atuh da di Cangkuang di dinya. Nah efek tina eta kan, efek tina gunung-gunung jadi perumahan sok. Kabayang teu matak cokolot pareto mah geuningan aya istilah jang tunggul dirarut catang dirempak alami lu ruksak sararea milu balangsak nya bener teu? Bener Pak. Eta akibat ku jalma teh dengar deui ka jalma. Akibat ku jalma dengar deui ka jalma nya jadi siga ieu ngagali kuburan nyalira nya. Pak. Ting digali kuburan ku pengembang perumahan deui nya. Iya, atuh sakantanan ngantosannya engke da di-share ieu nanya rekamanana engke aya video rekamanana. Materina oge urang share nya. Urang presentasikeun ti ayeuna we nya. Di bararuka kamera nanya hawatosnya nya hawatos engke eta ta Nurul dibukanya engke hawatos ketika dibuka teh apa kan rambutnya bisi mohek engke tah. Kan mandi Pak aduh. Gitu. Sugan teh. Oke, orang buka heulanya seluruh layar pek dibuka. Ser. Oke, tah aya katinggal, Cu. Aya, Pak. Tah eta materina nya, ieu materina teh. Nah, engke ku Bapak orang kawitan. Orang kawitan we bageurnya. Iya, Pak. Iya, sip urang kawitan wae. Nya sakantanan ngantosan sanesna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kalayan takdir mantena urang sadayana tiasa ditepangkeun deui nya sok sanaos masihkeun dina PJJ, luyu sareng instruksi ti pemerintah, kebijakan pemerintah. Ari sono mana takoh yang penak sareng hidupnya, yang patepung lawung, pamprok Tiongkok nanging dalah dikumaha geuningan sasalad corona masih kena aya di kieuna. Jadi urang teh Allah mawayahna panginten dina semester genap ge masih kene PJJ nya lain PPJ nya ari PPJ mah Paris Panjapa nya PJJ pembelajaran
jarak jauh. nanging sejadi uningakeun panginten boh bilih di antawis hidup aya nu terkendala patali sareng kuota patali sareng HP sakola ge nyayogikeun modulnya tiasa ngabujeng ka sakola boh bilih teu tiasa ngiringan dina GC margi teu aya kuota HP sareng segala rupina biasanya ka sekolah mangawai sumpingan ka pihak akademik atau nepi kurikulum biasanya anak modulna gitu jadi sekolah ge memfasilitasi hidup gitu nah oke. Utamina dina pelajaran masa Sunda, alhamdulillah Bina Buddha masih kena nggunakan classroom, bagernya masih kena nggunakan media classroom proses pembelajaran. Insya Allah mau lebih di sarang semester ganjil, nanging nu kedah dipaheutkeun deui, dipageuhkeun deui, diwewegan deui teh. Semangat diajarna, da bapak ge ngarasa pisan hidup teh pasti boring, bosen nya lamun cek budak ayeuna mah. Tapi dalah di kumaha deui nya nu ngaranna kelas 12 sakedap deui panannya. Sareng sena hidup diajar di SMA hidup teh tangguh kudu cita-cita anu hoyong neraskeun ke perguruan tinggi negeri aya oge anu bade neraskeun tentara polisi kopascat kopassus jeung segala rupina itu nya kumaha didoakeun kudu cita-cita sing diijabah ku Allah nya amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. amin ya Allah ya rabbal Amin, alamin Pak. iya tak amin ya kalau amin sing tarik amin amin diijabah Amin, asa ulah jadi kopasjat we. oh ulah jadi kopasjatnya komando pasukan hajatnya ya, oke, sip. Dina layar tos katinggal kan materi kanggo kelas 12 nu kahiji teh perkawis resensi bagus. Resensinya resensi nu ngaranna resensi engke hidup bakal diwanohkeun sareng wangenan resensi, naon ari pengertian resensi, hal-hal naon wae nu kudu diperhatikeun dina resensi, kumaha carana nyieun resensi, struktur resensi sapertos kumaha, engke urang balada sasarengan nya. Nah, mung margi kondisina PJJ sapertos kieu, hawatos bilih hidup tang hartos ulah hilapnya. Ulah hilap engke hidup naroskeun, boh ngajapri boh naon perkawis materi nu didugikeun, mangga wae Bapak diantos pisan atau pisan pami aya nu naros eta perkawis resensi. Lajeng saparantos resensi aya dina resensi aya materi kritik sastra. Antawis resensi sareng kritik sastra teh salaresna mah ampir rek meh sarua nya antawis resensi sareng kritik sastra teh. Mung ari dina kritik mah biasana langkung jero deui ngabaladahna mendarna gitu kan nya. Kayak hidup diajar ngritik, ngritikan hiji novel, ngritikan hiji carpon, ngritikan hiji dongeng, buku pengajaran bahasa Sunda sareng segala rupina. Pokona anu patalina sareng sastra dikritik ku hidup eta nu munggaran eta nu kahiji. Eta nu kahiji resensi dina resensi aya materi kritik sastra. Engke pancen hidupna aduh can geunana geus pancen tapi kedah didugikeun nya. Insyaallah masa sasanya hidup paling ngadamel resensina bebas bade buku bade film bade naon wae bebas kumaha hidup. Nu kaduana engke hidup ngadamel kritik sastranya bade nu dikritikna bade novel bade carpon bade dongeng mangga bebas kumaha hidup. Nu penting patalina sareng sastra nu penting teh ulah kritik singkongnya oh eta mah kripik krik 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 iya. Nomor kaduana teh aya materi perkawis drama nya drama. Sigana materi drama mah jang hidup mah lain hal anu aheng deui. Sabab bisa jadi boh di kelas 10, boh di kelas 11 atanapi bisa jadi di pelajaran nu sanesna oge. Hidup tos munel, tos pepel di pasian materi perkawis drama. Nanging luyu sareng kade materi drama kedah didugikeun oge gitu. Oke bakal diwanohkeun. Naon ari drama, judul naskah drama, pangarang drama itu kannya unsur drama naon wae gitu ta. Nah, dina drama engke aya materi kabasaan kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Eta perkawis drama nya sareng kalimah langsung. Oke, kalimah teu langsung. Engke proses pembelajaran. Nah, pancena urang emutannya nu luyu sareng kondisi ayeuna nu pasti mah hidup moal nyieun drama gitu kan nya da bingungnya rek kumaha nyieun carana gitu kan hawatos oge gitu kan. Nah, nomor katilu engke aya nu disebut materi artikel. Ari artikel teh tulisan esai nu dimuat dina media massa itu kan nya. Lamun bareto hidup ke SD sok nyieun karangan berlibur ke rumah nenek atau pergi ke kebun binatang tah ieu ge artikel ge sami hidup ngadamel artikel gitu. Oke, hidup bakal diwanohkeun sareng wangenan atau pengertian artikel. Hal-hal naon wae nu kudu diperhatikeun dina nulis artikel. Struktur artikel sapertos kumaha, nyieun kerangka atau rangkai artikel sapertos kumaha. Ke orang diajar sasarangan, orang sharing sasarangan ya. Nah, dina artikel raket patalina jeung paragraf.
pan lamun hidap nyeun artikel teh pasti kudu nyeun paragraf atanapi alinea. Nu mawi dina materi artikel urang pedar orge materi perkawis alinea atanapi paragraf gitu. Janten diwangsulan deui nu kahiji materina aya perkawis resensi, dina resensi aya kritik sastra, nu kaduana aya drama, dina drama aya kalimah langsung jeung teu langsung, nu katiluna artikel. Nya ieu nu barada nyeblaknya bawang beras aya artikel, aya wangun alinea sareng paragraf. Tah eta. Nah, perkawis materina ti mana cenah Pak? Materina engke ku Bapak di-share nya ngalangkungan Google Classroom, materina aya Word, bentukna Word, aya PDF, pokona aya materi sareng tulisan. Oge nyayogikeun modul di sekolah pami anu terkendala nu katiruna sumangga we disumpingan APHN di official nya tah mangga ku hidap disumpingan. Janten materina munel tiasa milih di mana wae. Dina Classroom aya, dina YouTube aya, modul oge aya. Eta perkawis materi-materi nu bakal kasamper ku hidap di semester genap ieu. Mangga nu bade naros di haturanan. Sok langsung nyarios naros naon we sok. Tong nanyakan harga cengek udah teu apalnya pasti mah mahal. Mangga yuk. Mangga. Bapak. Oke, sok Elsa mangga di haturanan. Mohon, kumaha Elsa? Halo? Namanya Elsa Bapak cenah. Keluar Elsa. Oh, Sipa mangga sok. Bapak di Sipa mah nggak muncul itu apa sih? Non materi. Ya materinya. Pan teu acan, tah enak muncul tah acan. Belum, Bapak nggak ada. Wah, wanya. Sinyal butut. Masa cek Bapak ke salat sunat lah 2 rakaat minta sinyal. Cipat sini. Di sini gerak. Au. Gampang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan. Hujan. Kak. Sip, aya materina sih, Pak. Enggak, Bapak nggak muncul. Maaf, Pak. Kumaha amalan sipanya. Tadi bawa panangan leuteung ngangge sabun. Janten materina teh resensi, Sipa. Dina resensi aya kritik sastra, nu kadua aya drama, dina drama aya kalimah langsung jeung teu langsung, nu katilu aya artikel, dina artikel aya paragraf atanapi alinea gitu. Kitu tah sih, Pak. Ya, siap, Bapak. Nanti di materinya. Tiasa di-share nya, tiasa di screenshot oge. Ya, mohon Bapak. Oke, kayak ke Bapak ditulis dina kolom chat materina lah. Oke? Ya, siap, mohon Bapak. Oke, sip. Aya Pak Tarosan itu aya? Saya siap. Oke, pamit aya Pak Tarosan deui. Alhamdulillah hatur nuhun kana sumpingnya, nu tajan sumping wartosan ayeuna teh diajar deui kitu nya bawa bilih engke ka jongjonan. Ku Bapak didoakeun nya sindep sing sararehatnya keluarga nu nuju teu daramang sing disararehatkeun. Amin. Utamina mah sasalat corona engal rengset aya di kieuna itu kanya. Nah, Bobidap nu ayeuna mah nu kudu ditingkatkeun mah. Nu kudu ditingkatkeun mah mental diajar, nu kaduana panginten semangat diajar. Allah mawayahna nya doakeun ku Bapak sing tina kanan kabehna di depan panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal Dari alamin. Patarosan? Dari Patarosan? Iya, hari jika kitu nu kapihatur dan dangkat ayeuna semangga urang lajeng dina kolom chat urang rengsekeun meeting dina dangkat ayeuna ku maoskeun alhamdulillah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beres.
Ente karek asup beresnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana masih kena dipasihan kesehatan tiasa mayunan semester genap anu luyu sareng instruksi ti pemerintah ti menteri lajang diteruskan ku gubernur oge diteruskan ku bupati urang wayahna masih kene PJJ nya masih kene pembelajaran jarak jauh tangtos sadayana ge sono nataku hoyong tatap muka sami bapak ge nya hoyong tatap muka nanging dalah di kumaha deui panginten kondisina masih kene kieu sasalad corona masih kene aya di kieuna atuh urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugia sasalad corona engal rengse nya engal teu aya di alam dunia urang supados tiasa tatap muka deui eta panginten kanggo gambaran mukon di mah awal mah iya kanggo kelas 12 bisa jadi semester genap teh mangrupa salah saji semester anu nangtoskeun nya salian ti kelulusan anu namina kelas 12 engke insyaallah bakal mayuna namina SNPTN bakal mayuna namina SBMPTN. Nah, atuh ku jalaran kitu panginten ku Bapak didoakeun nu kadu cita-cita teruskeun kanggo ka perguruan tinggi negeri, nu ka polisi, tentara sareng usaha sareng sanesna. Insyaallah panginten diijabah ku Allah nya. Ayeuna panginten nu kedah dipaheutkeun, nu kedah dipagotkeun, nu kedah disumangetkeun teh sumanget diajar hidupnya. Semangat diajar hidup da kondisi sapertos kieu teh sanes diulah panginten kondisi sapertos kieu teh sadayana nya sa-alam dunia se-Indonesia gitu kan nya. Khususna sa Jawa Barat gitu tah. Nah, barudak media nu digunakeun nya eta media Google Classroom gitu kan nya anapun proses pembelajaranna teu benten tebih sareng semester ganjil gitu kan nya teu benten tebih engke pancen dikintunkeun kana Google Classroom gitu kan nya no nu kedah dipayunan ku hidup nalika di semester genap teh tah ieu gambaran kanggo kompetensi dasar hidup nalika di kelas 12. Nah, urang pedarnya ayeuna hiji-hiji. Ya anu kahiji hidup bakal dipasihan pedaran materi perkawis resensinya sigana nu ngaranna resensi lain hal nu aneh deui lain hal nu aheng deui bisa jadi dina pelajaran nu sanesna oge hidup parantos dipasihan pedaran perkawis resensinya. Nah, nu namina resensi hartina nalika aya materi resensi berarti otomatis hidup kudu geus kungsi maca hiji buku lamun urek di resensina buku urang bisa ngaresensi lamun hidup geus kungsi ngalalajoanan hiji pagelaran hiji film atanapi naon wae jadi hartina urang bisa ngaresensi lamun urang geus ngalalajoanan geus maca hiji hal gitu. Urang ngaresensi buku, novel, carpon, dongeng Sunda. Hartina urang kungsi maca novel, buku jeung sagala rupana nu patalina jeung Sunda itu. Karek urang bisa ngaresensi. Urang rek ngaresensi film, hartina urang kungsi ngalalajoanan film gitu. Nah, jadi hartina nu ngaranna ngaresensi teh ngareview lah. Resensi teh gitu kan nya. Kacindekan tina nu geus dibaca ku urang, kacindekan tina nu geus dilalajoanan ku urang. Eta resensinya dasarna. Nah, dina materi resensi aya materi kritik sastra. Dina kritik sastra mah langkung jero deui. Nu ngaranna kritik sastra teh kritik teh ngajen nganilai hiji karya sastra. Contona siga kieu. Urang kungsi maca novel Sunda, urang carpon Sunda. Terus ku urang teh dikritik nya kaonjoyan, kaunggulan jeung kahengkeranana jeung kalemahanana tina sastra nu dibaca ku urang teh. Gitu. Eta kritik sastra kanggo langkung payus deui ke dijentrekeunna nalika proses pembelajaran. Ieu mah gambaran kompetensi dasar unggulnya. Eta resensi sareng kritik sastra. Nu kadua bager aya kompetensi dasar drama sami. Drama oge sigana nu ngaranna drama teh lain hal nu geus bireuk deui, nu geus teu bireuk deui, lain hal nu aneh deui. Bisa jadi di SMP kelas 10 kelas 11 hidup parantos dipasihan materi perkawis drama gitunya drama itu kan nya secara teoritis nu namina wangenan tapi pengertian drama teh sami wae gitu kan nya rek dina bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Sunda sami wae nu kabenten teh konteks bahasa ana hungkul gitu. Nah
engke hidup bakal diwanohkeun naon ari wangenan drama, naon ari pengertian drama, judul-judul naskah drama, lajeng pangarang naskah drama. Oke, hidup insyaallah hidup bakal diwanohkeun perkawis gending karesmen. Naon ari gending karesmen teh kanggo referensi hidup nu namina gending karesmen teh lamun dina bahasa Indonesia mah drama musikal. Jadi permainan drama dialogna teh full ngangge dinyanyikan dialogna teh itu ditembangkeun dikawihkeun. Eta kanggo drama gitu kan ya. Nah, dina drama ayat teori kebahasaannya namina teh kalimah langsung jeung kalimah teu langsung gitu. Nu paling esensial dina kalimah langsung jeung kalimah teu langsung teh biasana mah perkawis kakentang dina kalimah langsung mah biasana langsung diceritakan ada langsung mah biasana teu make kakentang. Kanggo langkung payus nanti ke orang pedar sasarangannya dina kompetensi dasar drama. Lajang nomor katilu aya artikel. Ari artikel teh sami sareng esainya, artikel teh esai ataupun tulisan nu dimuat di media massa itu kan ya. Jadi hidup mungkin dina proses pembelajaran nah insya Allah bakal ngadamel hiji artikel. Pacan kumaha cara nyeun artikel tong aneh. Hidup di SD kan kantos di piwarang ngarang, pasti mengarang nanti berlibur ke rumah nenek jeung pergi ke kebun binatang gitu kan. Hampir gitu sebenarnya menulis ngarang gitu kan ya. Ngan meureunnan konteksna beda. Ayeuna mah mun bareto SD mah eta judulna teh urang mah kudu rada dirobah ayeuna mah gitu. Nya nu dirobahna naon? Judulna, eusina gitu konsepna kedah dirobah gitu. Oke, secara teoritis urang pedar di nalika medar perkawis artikel. Naon ari wangenan artikel, struktur artikel seperti kumaha, rangkai ngadamel artikel seperti kumaha, hal-hal naon nu kudu diparatoskeun dina nulis artikel ke urang pedar sasarengan. Tah, ku jalaran kitu saparantosna artikel ke aya materi perkawis wangun alinea tanapi paragraf. Nah, alinea tanapi paragraf kedah didugikeun. Margi nu namina nulis artikel maraket patalina sareng alinea tanapi paragraf gitu. Jadi diwangsulan di nu kahiji resensi, dina resensi aya kritik sastra, nu kadua drama, dina drama aya kalimah langsung jeung teu langsung, nomor katilu artikelnya dina artikel aya wangun alinea atanapi paragraf. Kitu rupi nama pedaran kompetensi dasar di semester genap. Sumangga mangga nyangakeun pilih aya nu bade naros, sumangga dihaturanan. Ya. Mangga nu bade naros kantun dihurungkeun weh eta mikrofonna. Nya nu sanesna dibuka di on-keunnya kamerananya hariwang pamita di on-keun kamerana hariwang bisa anu diharudung ku sarung, kita anu diharudung ku anduk, masih kena ditiung ku anduk jeung sagala rupana di bararukanya hariwang biling ke aya nu rambutna hejo, koneng, mohek jeung sagala rupana di bararuka mangga. Bunga, Dila, Risma, Rapika, Jessica, Fahri, Via Bulan mangga di bararuka nu sanesnanya. Oke, mangga dihaturanan nu bade naros. Ulah isin. Mangga, iya Hanifah itu Raina di pengrayanya mohon. Oke, sip. Mangga anu bade naros. Ahmad Arbi Bulan, Bunga Dika, Dila Padlan, Fahri Fikri, Hanifah Jessica, Rafika, Risma Ristanti, Risti Rohma, Via Vidya. Mangga anu bade naros di haturanan. Tah aya nu hurung. Aya nu bade naros? Assalamualaikum Bapak. Mangga Bulan, Waalaikumsalam. Abi kan bajoin tadi teh abi teh ninggal sakilas teh aya drama kitu, tah eta drama teh ngadamel drama atau arurangna drama atau ngadamel teksna hungkul gitu. Iya, sip saya patarosanana bekerja saderek Bulan saya pisan patarosanana. Kompetensi dasar ieu diluyukeun sareng kondisi pandemi nu aya di Indonesia gitu kan nya. Insya Allah dina proses pembelajaran oge diluyukeun sareng COVID kondisi work from home gitu kan ya. Nah, pami konteksna drama insya Allah kan seurupina drama tanya monolog salah sawios tina unsur drama oge gitu kan ya. Lamun misalkan drama murni jelas moal tiasa gitu kan ya, nu mengumpulkan orang banyak jelas moal tiasa margi kondisinya seperti kieu. Nah engke patalina ngadamel naskah drama unggul atanapi hidup ngadamel monolog ke orang pedar sasarengan.
di nalika di nganu pasti mah hiji pilihan duanya nu kahiji ngadamel naskah drama nakul nu kadua hidup ngadamel monolog gitu. Ari monolog bermain peran nyalira-nyalira di bumi masing-masing. Eta mah tiasakannya hidup bermain peran kurai kuraka dipangmidiokeun kintunkeun kana ge cerengse we lah gitu. Teu kudu aneh-aneh kitu we lah. Oke, Bulan kawaler patrosanana? Mohon Pak Kawaler. Iya, sip. Siap. Hatur nuhun. Saya pisan patrosan ti saderek Bulan. Nu penting kieu nya enjoy lah insyaallah da moal terpancen. Nu penting hidup enjoy. Utamina kelas 12 semester genap siapkeun diri sarengsana hidup di SMA teh kedah neraskeun ke perguruan tinggi nya ku Bapak didoakeun nya nu bade neraskeun singkat harampinya KPTN gitu tapi KPTM tiasa KPTS nya tiasa KPTS tiasa KKUA weh nah jauh kene entong nya Gak mangga nu sanes tadi bager geulis kasep mangga dihaturanan mangga enggak mangna tebih ya Menunggu catur Sanata Calagara Mangga oke Dila mangga Bapak kan tadi teh pami monolog kan di video terus dikintun kan UBC tapi sok rada susah ngintuna jadi kan kapasitas video teh ageng jadi sok rada lami kadang teu tiasa ngintun deh. Oh gitu nya tong lami teuing atau tong sajam tong 2 jam neng anu kondisikeun lahnya nu penting mah ngintunkeun ka bapak itu kan ya lami-lami teuing insyaallah da bapak ge panginten ngartos kana kondisi ayeuna terkendala patali sareng sinyal sareng segala rupina misalnya misalkan Pak maksimal teh 5 menit sawios lah bapak mah moal dipersulitnya moal dipermudah pokokna mah gitu pamitaran teh sewa japri we neng lah nya sewa mah misalkeun nya ngan ulah sote ulah can usaha nginturkeun dina GC tapi langsung ngajapri hese tuh lamun kitu mah nya nu penting urang aya usaha lah kitu dilanya semangat dilanya ulah ieu ulah ngendur semangat Nuhun Pak nuhun ya paminut aya sinyal bager insyaallah hidup kantur salat 2 rakaat salat nyuhunkeun sinyal insyaallah aya sinyalnya usul sunatan ala sinyalun mun mangga sarai patarosan mangga sok insyaallah pami nu patarosan paksena ku bapak di presiden doorpresna umroh ka Curug Cinulang mangga mohon umroh ka Curug bapak ninggal dina SC barudak gitu kan nya kondisina dugi ka aduh ya Allah urang ngadoa sasarangan mugia anu kenging bencana di Cimanggung sareng di mana wae oge sing jadi pasien kasabaran katawakalannya mugia ieu deui lah tiasa rengse deui tiasa kebal deui lah alam dunia ieu teh itu terus nu bage ngadonasi sok nu bade donasi tiasa ka mana wae lah nya urang teh ka ieu kereteg manahna rada digerakkeun deui gitu kan nya sabab eta teh bisa jadi lamun urang dina kondisi siga kitu kabayang kan urang pasti bakal butuh pisan mata urang kudu rasa kepedulianna kudu tinggi gitu tah nya iya mangga bade harus dihaturanan bager Daya deui kartos Daya deui Daya iya Bapak ge ngartos panginten moal patos lami teuing nya hawatosnya bilih kuota hidupna dadas siga lagu Asep Balonnya dadas dadas mah jadian acan gitu jadi insyaallah panginten kahiji ngaturkeun nuhun ka hidup sadaya nu parantos ngiring ilubiung nu apresiasi kana meeting ieu sakali deui ku Bapak didoakeun mugia dina hidup mayunan semester genap ieu hiji semangatna ulah ngendur nu gaduh cita-cita diijabah ku Allah panginten semangat diajarna lada dipaheutkeun deui utamina mah omat 3M nya mencuci tangan dengan sabun sanitizer memakai masker menjaga jarak teras ulah ka mana da sabab salian ayeuna teh nuju usum bencana. Jadi sakali deui wayahna ulah ka mana itu kan nya. Kitu nepi katur hapunten tina samudaya kalepatan bobor sapanon carang sapakan mugia jemar pangapunten. Cagah tutup lawang sigotak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dadah. Jeung sarehat jeung cu ah. Min. Karek lebat. Anu karek lebat kita saraskeun karena rencangan. Dua puluh lima. Tinu 35. Per kelas. Hidup cenanya nu lebet. Tah, nu kahiji materi nate perkawis resensinya. Jadi hidup ke secara teoritis proses pembelajarannya bakal diwanohkeun wangenan resensinya. Hal-hal naon nu kudu diperhatikeun dina resensi, lajeng kumaha carana nulis resensi. Nu kaduana aya kritik sastra. Jadi engke bakal dipasihan padaran kumaha carana teknis lamun urang rek kritik karya sastra. Nomor kedua, lajeng aya drama. Engke aya nu diwanohkeun sareng judul naskah drama Sunda, pangarang naskah drama Sunda, gending karesmen gitu kan nya. Engke urang emutan sasarangan kumaha pandemi nganu pasti mah hidup mau dijieun jadi sababaraha kelompok gitu kan nya. Nah engke teh ente monolog ataupun kumaha gitu kan nya. Ke urang emutan sasarangan. Lajeng aya kalimah langsung jeung teu langsung. Nomor katiluna aya materi artikelnya, artikel teh siga esei lah, esei tulisan anu dimuat dina media massa itu kan nya. Nu salajengna aya wangun alinea jeung paragraf. Rupina eta padaran materi perkawis bahasa Sunda di semester genap. Sumaga bila patarosan mangga diantos patarosanana. Mangga nyaradios ieu teh dasar festival paseanya nyaradios mangga bila nu bade naros. Bapak bakal ada praktek. Iya, patarosan ti saya nazlanya. Ya. Iya, Bapak bakal aya praktek contoh teknisnya seperti kieu nya. Teori na artikel otomatis kan ke bakal teorina bakal dipasihan materi perkawis artikel. Engke praktekna sapertos kumaha hidup ngadamel artikel eta teh terus kalebet praktek. Jadi sanes hartosna hidup ka sakola terus praktek di sakola nu pasti hidup bakal ngadamel artikelnya digintun kana classroom ku Bapak dinilai eta praktek gitu kan. Anapun engke ternyata dina prosedur operasional standar di sakola kada aya ujian praktek nya urang emutan ke sasarangan nu pasti dina ayana oge pasti ngajaga protokol kesehatan gitu. Mudah-mudahan teu ayanya aya ujian praktek gitu nya. Jadi hidup praktekna dicanakna tina KD mata pelajaran masing-masing gitu. Saya mangga nu sanesna. Mangga Nusanesna Fitriani, Tri Ananda, Ruli, Saipullah, Puja Padilla, Sandika, Siti Nurzamilah, Yuni Rahmawati, Nazla Humairah Salim. Lajeng Rizka, Saipullah Sandika, Siti Nur, Tri, Yuni Rahmawati. Saya izin bertanya. Angga Siti. Kalau drama gimana Pak nanti itunya? Kumaha bager? Drama. Bapak kumaha praktekna drama engke urang nu kaemut ku Bapak kieu nya nu pasti bakal ngajaga protokol kesehatan, hidup teu kedah ka sakola. Nah teknisna nu namina padaran drama teh seueur nya salah sawios contoh padaran drama teh anu disebut monolog nya. Monolog ke nyarita sorangan bermain peran tapi sorangan gitu kan nya. Kan ari eta mah biasa dilakukan ku hidup di bumi masing-masing ya. Oke, hidup meureunan nyeun ngadamel monolog di bumi masing-masing dikintunkeun kana classroom beres we lah gitu. Urang sederhanakeun we lah. Itu. Gitu Siti. Yuk, nu sanesna. Tri anggap gado. Nu sanesna mangga? Teu di patarosan? Teu aya.
Ya, sekali deui ngaturkeun nuhun ka sadayana kelas 12 gen parantos sumping dina meeting ayeuna. Ku bade doakeun mugia di semester genep ieu hidup sing dipasihan kalungsuran kalangsaran oge dina ngajalani semester genep ieu atuh nu gaduh cita-cita ku bapa doakeun sing laksana cita-citana sing tinekanan gitu kan nya utamina mah hidup di mimiti ayeuna omat 3M nya mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak sareng memakai masker ulah ka mana salianti koromod salianti corona ayeuna teh keur usum longsor oge gitu kan nya urang ngadoakeun kanu di Cimanggung anu kenging musibah longsor mugia anu ngantunkeun ditampi iman Islamna anu kaleresan enak korban bencana maka hidup panginten diketuk nurani nah gitu kan supados tiasa donasi gitu kan donasina tiasa kasabaraha sumber mangga panginten nyangakeun kumaha hidup sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi jembar pangapunten hampun daya tina sabol raya kalepatan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.